wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kanjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leleskeun awak niscaya la nazara qalbuka ila Allah niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah ambuh laparkeun beuteung urang hauskeun hati urang ka Gusti Allah kok bisa kos kitu sih sebab dina ngalaparkeun beuteung ngaleleskeun awak didinya bakal aya katoharohan ruh bakal aya kasofaul qulub mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya nah eta teh sofail qulub bening hati bersih hati moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan ngajauhan watak hewan-hewan leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles seakan-akan urang keur menyiksa awak urang siksa awak urang ku urang beuteung laparan ku urang kemudian hate horenganan jadi bersih teu karasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh ruh jadi suci taharatir ruh wasafail qulub nazara qalbuk ilallah ya Allah hate bakal neuleuh ka Allah wa antasumu khairul lakum puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho sebab naon dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun menawa anjeun takwa artina kunaon puasa eta supaya jadi takwa teh naon nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah maka urang nuturkeun aturan Allah bakal akur puasa manu sugih jeung nu susah nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima sugan aya perbedaan jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae henteu akur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akur bae nu sugih jeung nu susah nomor kahiji nomor kedua bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum sebab naon hate geus bening ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar awak leles hate beuki caang roh beuki bersih neuleuh urang ka jelema nu susah bari mikir horenganan lapar teh kos kieu mana teuing batur anu terus-terusan lapar timbul talattuf patarahum hayang mere nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena di bulan puasa mah sebab naon hatena keur diurus ku Allah teh beteungna ku urang di laparan awak leles mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah adapun neuleuhna ka Allah nisbi kumaha kekuatan diri urang lamun ditanya sia puasa dahar atuh embung kurang sieun ka Allah besi disiksa ku Allah eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat jelema ngalempre bae sia kus teu boga duit bae atuh dahar embung aing atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba teu aya aing mah teu kajenkeun teu berarti duit di bulan Ramadan mah kunaon emang sieun ka Allah eta qalbuna beuntak teu nu sugih teu nu susah kumaha sia kunaon lapar naon kitu ngaranna nyang heue bae lapar emang kunaon puasa atuh meuli bae teu boga duit pantes atuh sia mah teu boga duit ieu nu teu boga duit tetep bae berarti di dieu aya naon ieu aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapih
jam kurang didelekeun we deuleu ulu kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we neuleuh deui jam 5 sajam deui neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas sia naon setengah jam deui diambean aing ngambean mah geus seger sagana suara jasa eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ke Gusti Allah. Mentek didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu minum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata temilu puasa, celi temilu puasa, malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh pan sia mah nyaho je bogapan jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh didinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh tawaf di soting kotrek datang ka imah tuh bapak lagi soting. Tawaf bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng jeung urang Pakistan ada kan. Mending mun lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekikian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditonton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nonton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah aing nu sangat deukeun. Urang keur ditonton ku Allah, ditonton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hadapan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunnan zahir, keur miceunnan nafsu-nafsu urang, miceunnan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Hawa piceun bismillahi Allahu akbar teh terapkeun zahir kana batin urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae
Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kena salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari makan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih keneh ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieuna na kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nyagincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi, horenganan urang lamun dibuktikan kos ngomong Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta? Bangke embe. Nu bogana resepen teu kabage. Iya tuh henteu. Urang mun dibere daek teu hayang. Dunia eta kos bangke embe. Nu bogana ge mbueun teh ka bangke. Urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi norekoh. Udah mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkan sia nu sugihnya ya. Ayo sumbang atuh mama ieu insyaallah yeun tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh miceunan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Nah iyalah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh endek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna. Wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka teh ngan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi ieu nu kaing kudu diguruan mah nyana asup ka dinya ngaguru. Terima biasa norekat. Beres tamat tidinya hayang puas boga guru. Neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid teh berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan encan usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka gurunya na tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang seetik dahar. Sore dahar deui. Aya makan malam sagala. Cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara, muridna ribuan. Tapi kok teu pernah puasa. Ieu aneh cek. Jadi ulah ieu ngaguru kanyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu teh puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jaknya ya orai ge loba nu puasa
hewan-hewan ge loba nu puasa jahat geus mun dek berangkat ka Allah dek berangkat tayang wusul ilallah aya guguru di dieu teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kiamat cek kira terjadilah geus jahat eta encan ge ngomong aya terjadi mah geus indit ih padahal kanyahoan bae aing moal geus indit teu kudu mah moal maksakeun balik deui ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena dek balik deui ka nu puasa balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing dek balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da ka nu puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui cak guru sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah wusulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan yeuh aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah jakena ieu teu beres si kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teu jadi ka mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh saya ieu teu beres sih urusan dieu langsung ada sujud da hampura bawa ieu nek dihideung nek dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah nek ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah deuk kumaha pokona mah dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus kumaha bae cekeuna kula dar dahar ngana mus dahar nama aduh mama kedai nama mah jadak wali bae beuh seueuh kene nusuh udah geus dahar ke pondok sore-sore dahar dah nya dahar bae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bangda kabelah dieuna terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar eleh careuh mah aya nya nama lamun seubeuh peureum bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan
moal wusul ila Allah sia dahar bae mah Junaid ambo sekian aya jasa ibu ka guru kos jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya yang si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia kenaon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia kenaon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia kenaon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa-puasa nu lain tamanang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun itu mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusat nama puasa mah Ramadan doang Allah taman nitah hiji saja nama Kangjeng Nabi matak sia dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna aja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura tereh hayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dinya teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh ya kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sapoe sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakan bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lil taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun di taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa dek puasa mangga dek dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut
puasakeun leungeun, puasakeun dubur kubul jeung suku, sok milukeun puasa. Ulah sadeuleu-deuleuna, ulah sadenge-dengena, ulah saambe-ambeuna, ulah salempang-lempangna, ulah sacekel-cekelna. Sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa, puasakeun raga urang. Ilah puasa khusus, puasa para sholihin. Urang lamun geus datang ka dinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah, siapkeun ti kuari jang dapur, abeh ulah kaganggu urang. Mana ka dieu? Panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun urang lembur mah nyai kade nyai. Diuk di dieu. Naon aki? Nyai jeung aki. Ieu deuk bulan puasa, kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur, pakaian budak, dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakjana. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual labek. Tak etak kan ngeunaheun kitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk kaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu. Lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya. Aduh sedikit lagi nih, aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habak bil kos gitu ya. Ye, tawa lain udah gajaran kos gitu. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak heuh aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asadakan aja jantung tarariis. Ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sum'ah. Hese batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita
laparkeun beteng, hauskeun hate, leuleuskeun awak, niscaya maneh bakal leuleuh ka zat Allah hate maneh. Puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok yeun-yeun ibadah, dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah. Ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu, ketika orang haus israbu wala tusrifu, ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana, neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae umpama mah atuh beteng jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa. Puasa sholihin, puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa, celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah. Lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah, jeung ceurikan poho ka Allah. Masyaallah kan. Kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa. TV ku urang ulah pati disetel teuing, HP ulah pati diumbar teuing, ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat pek bae mangpaat keagamaan rohani urang. Kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae weuh ieulah neangan burit jaknyana mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae. Geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urangan bisa namatkeun sakali, coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa. Urang bisa dongengna doang. Kuari ge Qur'anna di mana karanya? Jangan kanyahoan di Qur'an ya. Leungit Qur'an. Masyaallah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Etalah bag-baganana fikih. Aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa. Sebab naon? Ngabersihan galbu, nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah. Hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa. Mudah-mudahan urang kabehan dibere ku